Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hayu urang panjatkeun puji sinarang syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yen dinten ieu urang tiasa patepang rarai deui di acara anu suci ieu. Sola sareng salam urang haturkeun ka junjungan urang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kulantaran anjeunna urang janten tiasa ngabedakeun sagala perkara di hidup urang, mana anu hak jeung mana anu batil. Hadirin sadaya anu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala, unggal jalmi teh tos tangtu gaduh harapan bahwa urang teh hoyong kabagjaan di dunia jeung di akhirat. Kabagjaan eta teh moal tiasa dilakonan ku cara sakadaek urang pribadi, atawa aya hura-hura sareng sagala hal anu dilarang ku agama urang nyaeta agama Islam. Tapi urang teh sebagai jalmi atau hamba Allah kedah ngalakukeun segala kahadean dihirup kaasup ibadah anu diperintahkeun ku Allah Subhanahu wa taala, saperti anu ditulis di Al-Qur'an jeung hadis. Tapi urang ge kudu terang yen ngalakukeun ibadah kudu dimimitan ku hate anu ikhlas. Artina ngalakukeun sagala ibadah eta teh lain karena hoyong ditempo ku batur komo deui karena hoyong dipuji pungkul. Sababna mun urang ibadah ngan saukur haying ditempo ku batur hungkul mah kalahkah urangna nu cape beribadah. Padahal ibadah sabenerna teh kedah dilakukeun sing ikhlas jeung pasrah. Kanjeng Nabi Muhammad nyebutkeun yen ciri-ciri jelema nu ria dina ibadah ada sababaraha macem, sapertos. 1. Sanajan sifatna males ngalakukeun ibadah misalna salat, jelema eta teh bakal ngadadak rajin pas aya batur nu ningali manehna ngalakukeun salat. 2. Ibadahna teh getol ngan disababkeun ku haying dipuji ku batur hungkul, tapi mun ditegor ku batur kalahkan pundung. Tapi mudah-mudahan urang sadaya moal nepi ka kitu, moal ngalakukeun ibadah ngan saukur ria hungkul, tapi emang tulus sareng ikhlas ngalakukeun karena Allah. Mung sakitu heula biantara di acara Maulid Nabi ieu tiasa simkuring dugikeun kasadayaan. Mugi-mugi eusina seueur mangpaatna kanggo urang sadaya. Hapunten bilih seueur keunah kakiranganana. Mudah-mudahan doa urang ayeuna diijabah jeung diberkahi ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.